begitu netes sret geus dihampura dosana, dosa pamajikan, dosa anak, dosa indung bapana. Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukun, salatna nu rapih syarat jeung rukun, hajina nu rapih syarat jeung rukun, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ialah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur, muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha, urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saidul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saidul bahar, aya alamul jismi, saidul barri. Haramkeun saidul bari nu mahsus-mahsus ya teh ulah aya kesenangan-kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus. Eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Nah ru'yat teh akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu, padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Kitu dihitung, dikotret-kotret 2 kali 2 opat berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan. Cokot berarti. Dihitung. Masya Allah. Kudu dihitung, urang deg kumaha di Indonesia, kumaha di Mekah, aya penghitunganana sarua.
jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana lantak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darajah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat baton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darajat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu nek dilupatkeun mana ngomong sia keur carita isukana orang bari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menangna atut sebab perhitunganna lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun keuna bubungahan sakedeung deui lurah diseret ji yang gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus dek mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae
Guys, kuari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan. Lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan kaharep bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab syuting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat, nu jadi gubernur nama tetap. Ayo geus kuat tuh. Hiji guys, sakitu beta mau ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua, puasa ya puasa. Tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3. Berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah. Ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena. Ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanana nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna arfah. Soma yauma arfah saja manu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang ka teu puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tama jelema. Masyaallah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu tarwiyah arpah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Geus pokona. Daripada bentar dulu TV dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh
hate teh moal payah lamun hate teu payah teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus payah nu handap boro-boro hate eta na bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teu hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun hate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah hayu bae 2 3 4 5 eueuh masalah. Eueuh masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abe di ditu naon buagah kula ieu naik sorangan eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah eueuh masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan be mangga mbe hiji sorangan mbe mah teh mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah orang lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya osok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna ge sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cek Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Mah wiridan biasa. Cek Kangjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kangjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Teu wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang. Tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae. Itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu deh hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deh yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tambah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh. Salat di Mekah mah tepan 100.000. Tuh. Luar biasa sarangkat 100.000. Geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui. Belon. Lain kitu atuh. Ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutna ngaji deui. Minggu ka selanjutna ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu. Sakitu bae geus sama. Tanya engke. Ceknya kapanggih? Oh berarti ka ditu. Ceknya henteu atuh henteu iya. Tama kumaha nyana bae engke jawabanana. Balik ti marka tanya. Kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu? Ki Uci mana? Ki Uci Cilong. Henteu. Ya teh mah henteu jinganan. Gitu mencaknya kapanggih nyawanya nyawa okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu deh sil kejai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Bisa kitu bae pokona mah geus. Kelek ge emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sajen aya 400 babaturan teh. Dipetes saja aya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus
teu meunang nanda tangan pisa. Hiji nu plus, kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke Sabtu, ke Senin, ke Selasa, ke Rebo. Itulah harapan jeung harapan. Asana cek ulah nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu perjuangkeun. Mantak cek ulah ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ieu. Minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi cek ulah mah ngaji bae. Kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari tapi cek ulah mah ngaji bae. Salah pisan. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh, kiai mau berangkat? Iya, pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujiannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat, ditelepon. Haji Yasin ditelepon, Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararamba. Cak lagi ulah. Maningan teu berangkat daripada nyogok. Geus bae sakitu bae tah. Daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat. Tapi nyana ngomong ngakulata nu dek ngabantu. Kalau buat Pak Kiai mah bisa. Berapa banyak? 10 dibantu. Pokoknya kalau 10 berangkat. Geus di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkat nyana doang. Mana teuing tambah sedihna, maning teu berangkat kabeh ceuk kula. Itulah dongeng na ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, bejakeun ku kula. Udah, tanggung jawab berangkat. Cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa. Ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu. Tah geus diputus we ku kula. Tidak usah berangkat semua. Gitulah dongengna. Ngan kulantaran geus niat ka Mekahna. Atuh tetep kula mah meunang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing. Guys tanggung jawab guys sama. Dek di kamana kan? Ya dek di kasumurkeun lah. Sumur di jahanam. Aya emang aya geus disadiakeun teh mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap. Boro-boro naik ka luhur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat teh mah. Eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya
sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo geus kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna jadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pakai kurang selama bisa dipakai jang menempuh alam ruhani kudu dahar seetik mah kudu nginum seetik mah mangga kudu sare seetik mah tegae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana to'amuhu dahar kurang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut Sayyidul Bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naon nya eta nya eta kos kitu aya lain aya deui saha eta teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang tah Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya mantak atuh hayang nyaho kadija mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu panderi mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap aya anu endek doang balap tapi teu boga motor aya anu hayang doang tapi teu kesampean aya anu ngurus-ngurus nu balap doang aya anu balap tapi motorna mogok aya nu balap tapi tinggaleun aya nu balap datang ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit naon sirkuitna nafsu laula mayadinun nufus nafsu teh eta adalah medanna jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah menuju wusul ilallah aya nu ngan sakur ngadenge aya anu neuleuh nongton aya anu hayang tapi teu boga kendaraan aya anu siap tapi henteu setar aya anu siap tapi tinggaleun tah ieu urang keur balap kabehan tah etalah caritana keur menuju Sayyidul Bahar hayang ma'rifatullah wa rasulih sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh aya anu datang leuwih ti rukun